Raja Beka dijamakku wisang geni leungit tanpa hilang tanpa kerana jangelek jadi eyang nyaeta Batara Brahma udang syabnyuh eyang aduh nanaonan ya teh ya yang teh melang hate da puguh ngaranna ge hate dipangpalerkeun ge hese sare teu tibula ngilup we nguling di ciuman kamelang karempan tapi ada harma ngeureun gede ada saya menyelakakeun wae kayaknya tak kuhal sakitu cekaseh eyang teges ngalumpuhkeun jurig-jurignya eta nu sok kaganggu ka teman rakyat tapi da make alasan manehna teh pangna nepi ka kitu teh cenah tempatna teh diruksak ku nyaeta ku urang-urang astina leuweungna teh dibukmak tatangkalanana di jarwalan nyaeta keur kapentingan pribadina ilegal-legi loging gitu sasatuanana jadi kalalabur ingon-ingona leuheung lamun dipelakan deui mah kumaranehna henteu tah nepi ka diajak ngabegal ku eyang teh atoheun manehna teh
jadi alasanana da puguhkeun barang hakana jeung barang hakan kulawargana. Nu mata ku eyang dina waktu ayeuna wayahna pangmawakeun pangnungtunkeun kana jalan anu nepi ka ridho ku Pangeran. Eta siluman silemin hobega-bega bawa kana jalan anu sampurna. Ainu iman takwa ka Pangeran mah teu dikudukeun salat. Henteu. Nah, ngaran nu iman takwa mah teu kudu dikudukeun salat sorangan. Teu kudu diajak, teu kudu dititah nu iman nu takwa da geus ngabogaan pamadeganana hartina teh geus jadi gawena. Tapi tah nu kararieu anu poekeun hatena anu lolong dina agamana wayahna unggal poe kudu ditalkinan ku hidup. Harewosan ceulina teu aya di Pangeran anu wajib disembah angin Allah. Terus ngeureuh nikreuh sanajan bari pateuh gunung oge bakal disahnakeun mumuncangan. Ngan rasikona bakal hidup bakal disebut nu gelok, bakal disebut nu teling. Wayahna bakal dicaci dimaki, wayahna ta eta teh pupuk keur hidup. Tapi eta nu bega-bega tadi pangnuntunkeun ku hidup pangbelaan-keun heula. Kan nyeri hati manehna nyaeta ku manusia-manusia. Eta buta-buta kitu teh sanes langkung jahat ti manusia. Lah. Begitu mau keur goreng patut lupana ka bogana henteu jadi ngabega tapi tinggali. Manusia-manusia anu disebut manusia tapi hatena buta wungkul. Sababan tadi ge buta teh loba. Aya buta terong, aya buta kayan, aya buta huruf, buta harta, buta harti, buta agama. Nu matak wayahna harewosan bawa kana jalan anu dipikarido nyaeta ayo kitu mah amokeun lamun dipapatahan. Tapi ku amal-amal hidup sapopoena jadi jelema anu nyaahan deudeuhan ulasan asihan engke kumanehna bakal katingali kauntungan jeung ganjaranana tah bakal kabitangeun manehna ngan kanyeri kapurina tulungan heula geun we yang dicitah nuturkeun maneh pikeun ngaping di perjalanan bisi aya naon-naon lobakeun baraya jeung itu jeung ieu oge ulah neangan musuh kasih saya ngan sing ingat lamun aya jelema anu nines meres ngarah ngarina karayat wayahna pambelaankeun kaum lemah ku hidup diestokeun eyang diestokeun sakitu eyang deuk balik ayeuna mah hidup geus percaya geuning gelut oge geus bisa eyang nepi ka eleh heuk nuhun berat lumampah jeung lumaku ujian anu kadua geus katarima tu eyang kaituna bakal leuwih berat wayahna cintahan banting hidup kasih. Amin ya. Baik. Promios nolani. Hei, wala dia malam. Baik tuturkeun. Lamun maneh hayang tinemu jeung kabagjaan ke di akhir wayahna tuturkeun heula geura sorang heula lamping gawir hese capek susah payah palangsa engke bakal pindangih jeung kabagjaan lamun anjeun ridho dina jeung hareupan peurih lumampah ayeuna hege akhirnya mah geuning urang teh boga tuturkeuneun aya budak ngora
budak tapi geus koloteun ilmuna wajib dipercaya tak budak geuning di dunia teh kitu geuningnya aya kolot bubudakeun keneh aya budak geus koloteun jeung aya kolot hayang ka budak aya budak hayang disebut ayo urang tuturkeun euy sae mana guna ngending-ngending mesin ngending hari ngending nu ngandung hianat ka urang cobian we ulang cobian we tuturkeun heula Bandungan we bisa lera tapi sanajan ieu sanajan dituturkeun aing mah tetep can percaya nya monitor ready ka tukangkeun sabab naon nu geus ge kitu aya nu geus kumaha we anu dituturkeun ku salira nu dituturkeun ku aing ti baheula teh kitu galak ongko lamun uwi aing punya minjem sok diperhitungkeun wae tapi sugane nu ieu bageur nya mudah-mudahan batur ai dunungan anyar we sugane beunang diecelokan sabab aya jelema nu sok diecelokan duit ku uing cara ku kulutus cara perhitungan Bapak Haji Ahmad Saifuddin sugane doakeunnya sukses Loyang kaki
Panglus lampahipun Raden Wisantini sakur perkara muka tinggali muka dangu muka perkara jadi ilmu sedangkan pangrugi-rugi jelema di alam dunia di mana perkara datang terjadi ilmu itu datang kuanana aya di alam marsapana letikna rengit muka tingali berjadi ilmu jeung jadi kahirupan itu oge kerja zaman malikir kasarios ieu urang-urang Kurawa dipercayana ku masyarakat teh kalah ngaruksak sanajan pang ini tanana cenah keur melaan nagara jeung bangsa si mana goreng keur kapentingan pribadina hartina teh jadi jalma anu lansalin si luncat mulang udar tina tali gada itu kayana ngarusak alam anu geus aya jadi mengpar tina hak jeung kewajiban manusia anu kuduna ieu alam dilestarikeun ayeuna diruksak bari jeung keur kapentingan pribadina oge teu tanggung jawab akhirna para Kurawa anu disesepuhan hukum bayana pikeun ngalegaan lahan bari ngaruksak anu geus aya para Kurawa ngareureukkeun tidak kacapeuna nyaeta nuaran tutuwuhan anu sakirana bakal bisa dijual tindak gendinganipun meledak interaksi teman saya aya bol Wayang tenang nu perlambang
Wah, ya urang ya. Wayahna kanu pesen kai duit namahan teureun kana nomor rekening. Ya. Supaya rapi. Ya. Malahan ieu tempat teh bisa diratakeun urang nyieun perumahan. Itu wis geura kayak itu untungna luar biasa. Tapi ieu aya tanah rakyat anu lah murah nama bejaan murah kena gitu gerak wae kurang teh kudu sarieunan atuh manfaatkeun lamun aya rakyat bodoh teh lamun aya rakyat sumuhun dawu teh manfaatkeun malamun aya rakyat anu geus ngarti salah saurang dere nyangangang kari modaran non hese atau kari ngahuapan lamun aya datang ka dieu tetelepet tetanya ka urang amplop beusian buru-buru jempe kudu kitu sapu budaya katarima mahayeuna teh kai teh kamper jeung rasa malah ngan aya rasa maneh ulah kai rasa malah jeung kai rasa cabe karep ngomong teh samarina anu pangalusna pisan jeung sama saja mana we karep tenang tidak lamun aya nu laporan ka raja kumaha apa raja teh dulur urang berak teu ngadukung ya lansir kaula raja teh tenang aswata mah tenang ngan wayahna nah aswata mah ti hareup geune di belakang nama urang-urang ya ya ngan moal katempuhan kaulah engke na moal tenang di belana duit beres ya gitu segala rupa oge tenang lamun aya nu tetelepet ka dieu teh duit beres ku eta mah amplop asup sajabana kai urang bisa diimpor ekspor teh kapan urang teh tanahna ieu lumayan urang ieu perumahan abe leuwih payu ieu perumahan fasilitasna cing halus jalan-jalan cing halus cai pamijeunnan cai
masjid sediakeun masjid sekolah sarana keur pendidikan keur ibadah keur diayakeun walaupun masjid udah usian antep ayakeun urang udah kudu contohan urang itu bisa salatna paham ke ibu inuan kawas negara lempur datang aing lain lempur mana sok ngariweukeun der di leuweung ki mabok atuh abe gede kawani lamun aya mau aya badak ngamuk sok aing kahareupeun dek dilawan ada gede teuing dek di kumaha tuh nyumput nu ngaganggu ka aing di dieu keur kikieuan sararea sok bisi teu wani bejakeun ka aing didodet ku aing demi Allah aing geus teu sieun ku sasaha sok lanceuk aing melotot Raja Astina tingalikeun ku aing dibejakeun beger sanajan suyudana ayeuna manehna raja berat beunghar ku pamajikanna masieunneun demi Allah anjing aing geus naon teh ya aing mah sok apa konsina ya di aing suyudana kamari mawarana demi Allah aing mah anak mitoha aing demi Allah beunang bulan ceuk aing bahaya bubarengan jeung nu kieu bahaya rahasia teh masih kapijir nginum mabok teh bajiro hei naon malotot aing tong make urat lah jeung aing mah ngomong tetiis lah macam-macam lah bisi dirak gaji tahun tu teh ku aing demi Allah aing beak sabaraha botol sia teh demi Allah aing meuli 3 botol
tilu botolanana tilu botolanana bea Aing nu sabotol mah aya nu maok hianat ka aing. Luy Nu sabotol deui rag-rag kawalungan aing ada rugi. nu sabotoli Pupus ai sia mabok kunaon atuh aing lieur neneangan inuman eueuh goblok teh teu